Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pependak di channel Kulawargi Sunda. Inten ayeuna dina harian pertama puasa ya bade milarian haramis. Nah sapertos ya siput dia siput sawah. Kerang hijau ya kerang kuning. Sapertos kerang. Biasa ngabuburit di lembur rumah kebon yang haramis. Kami teka rasa nih waktu teh hijau puasa. Kecuang nyalamper Kang Deni dan Kang Epuna dengan haramisna. Aduh, suasana di kebun ya di desa. Solokan mah tebih kan itu dak milarian haramisna di solokan ya itu. Jalanan lalu tas hujan. Nggak teras congkak. Alhamdulillah atas nepi ika solokanana. Cuang samperkeun wae ieu Kang Deni sama Kang Epul nuju milarian haramis ya. Mudah-mudahan haramisna aya tuh. Ayo let's go. Tuh, terus ayah gening itu eta nama. Tuh, solokan nama. Duh, udah ada ageng caina yuk. Buka tapi haramis nama yuk. Ayo kan tuh. Tah, Kang Deni gini. Kumaha Kang Deni, raja naon ya? Aduh. Aduh. Kenangan haramis gue ya. Aduh, yang ke persiapan buka. Persiapan buka. Bisa buka ke. Rasa nih ngojai dia nya, mau ngojai itu. Ya anakna itu ya. Tuh, aduh lumayan anakna. Tuh, cang tinggal Kang Epul tuh. Tuh. Mau Kang Epul ya, haramisna aya teh Kang Epul. Nah, ya. Mana? Aduh, ada tiket cuma kumaha. Ali tuh ayo. Yang lewat. Caina ageng tuh jadi. Sesah aya naon dengan haramis teh. Tapi kayaknya di dia mah desa-desa mah. Hiji dua malah. Lumayan. Tuh. Enakeun tuh selokan mah. Ageng caina ya teh jadi pada hararese ayeuna mah. Tuh. Nah, enakeun tuh bisa nu bade ngojai gratis ya dia mah itu. Tah, nu saeuliikeuna aya tah. Mana kenging deui? Kenging deui tah, rada gede ieu mah ya. Daripada nu tadi mah tuh. Iya, nu gede mah ya. Tuh, alhamdulillah ada ageng tah. Mah yang dilusiki mah. Mana Kang Deni ya eleh ku Kang Epul teh mana-mana. Kuya ieu mah ya. Nah, kenging. Mana kuya? Kuya yo. Batu. Ayo hiji dua tuh. Karari cenah ieu mah. Mah. Kahagia enak geuning mah kada ulah diarat saya pan puasa meureun. Ngaratutut teh lah. Ngatutut we. Natutut we. Ieu hese ieu mah. Mun sugan aya tutut atuh nya lah. Kira aku batu digodog. Ayo atuh jangan ngalatutut sugan aya. Iya, tutut Teh kenging sabaraha? Aduh, kagok kitu mah nya. Nya da caina ageng ieu teh. Mun atuh ayo jang OTW. Yo, cuma tutut teh. Margi tadi haramisna teh kenging, teh caina ageng. Nyobian bade meran tutut ka sawah.
hati jalan ieu. Makan ini eta tututna aya. Aya, aduh alhamdulillah ya karesan. Aduh jalan ieu bisi. Ini aya pu. Nah. Mana? Iya. Inilah. Sama keong balik bagian. Tuh. Mana nih Bu? Itu bagian tuh. Lu kayak kurang nengan nu badag ada ya keong nu badag mah ya. Keong badagna. Keong wae teh. Tuh mun keong mah Mana? tuh. Waduh, ini agong Ieu gitunya. kenaon ieu da tuh. Buka kenaon ieu duaan kieu. Wah, eta mah terus di mah eta mah. Nah, kieu ya. Ada ageng ya. Eta tutut. Aduh, alhamdulillah tah ning karing tutut. Ieu keong. Ieu keong yang para Pada meri, naon? kana kayak jang batur. Tuh sieun teh keong teh euy. Keong mau ulah tuh bisi weure. Ieu teh waktu sabab jalana. Ieu teh lamun di Jakarta jeung Bandung mah ieu teh jembatan gantung gitu ya. Aduh, cong di skip lah ieu pelaur ieu. Tuh jalan mana kudu kieu aduh. Duh kayak skip lah. Duh, nina sigara das eta na kreseknya menang. Ya itu na ember tuh aya apaan? Duh, lumayan ya. Kalian buka mah. Jangan ngecrok. Tah saha we nu resep tutut teh ka dieu ya lumayan seueur. Malah mangga gratis jadi. Yang parena mah terus di tandur panen. Kita curug. Eta saung ini ya. Saung atuh yuk. Atuh. Di bade ngalian saung di dieu ya saung sawah. Saung. Tuh cangka saraung lah ieu ngieuhan. Lumayan panas dah tuh. Nah itu teh. Berbulan puasa mah. Tuh saung aduh nih rawaseun teh ieu mun bobo dia bulan puasa mah. Terang-terang maghrib. Buka isya. Aduh, jauh gitu. Aduh. Ini juga enak we atah kene geunan. Tah cong ngarasok lah di saung ya. Kade main pu. Aduh, arah ini saung teh. Emna ember di mana teh? Di ditu teh mah geus ketrekan, ieu ketrekan buntutna pan. Aduh lumayan tuh udah seueur. Hasilna. Mana teh mah langsung ieu meurnya di keman lah di sana mah. Kuman heula ieu mah. Jang kesok jeung podol-podol. Itu di keman heula mah. Ah, mayan atuh ieu saurangan mah wareg ieu. Seurangan wareg. Wareg. Tuh duh panti buburit bobo dia tos siang tos lohor ya. Birih bade marompon dia enakeun kacir da ieu teh. Mun dibersihan mah gitu. Teu karaos yang ketujuk-ujuk. Duh. So atuh gua ketrekan. Panik di keman heula cara moe puh mah. Tah meureun sakitu teh ayeuna mah alharamis sang tutut teh ya. Ke dilanjut di dina minggon payun. Buka bade mere naon minggon payun. Yuk asing karuat puasana ya ulah baratal. Nih, kuat pisan nih leuleus bugu. Aduh. Mangga beraya. Ditutup wae sakieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.